Nami abdi Faiza Nurul Nabila bade ngajelaskeun bab panumbu catur. Pancen panumbu catur muka sawala ngawanohkeun panjejer ngajelaskeun katangtuan dina sawala, mere waktu pikeun pangjejer medar materina, mere waktu kapamilon sawala pikeun nanya, mere kacindekan hasil sawala, nutup acara sawala. Lamun urang arek panumbu catur aya 5 cara, nyaeta wanter atau percaya diri, kudu rea maca tina sawatina sumber, materi sawala kudu kacangkem, volume sora napas, intonasi atau langkongna jelas, jeung apal kana tata krama basa. Struktur panumbu catur nyaeta bubuka, ngawilunengkeun kapamilon jeung napikeun pedaran singget kegiatan diskusi, ngawanohkeun narasumber jeung napikeun topik diskusi, mere waktu ka narasumber pikeun medar materi, mere kasempetan nanya kapamilon jeung panutup. Unsur-unsur panumbu catur aya 4, nyaeta puluhan atau ketua, panumbu catur atau MC, girat surat awas sekretaris, jeung pamilon atau peserta.